ngawanohkeun Curug Orok. Curug Orok mangrupikeun wisata curug anu aya di sisi kidul Kabupaten Garut. Garut saleresna jedug kalawan jampe alam. Akses ka Curug Orok kaetang gampil. Sajajalan katinggal hejona kebun teh oge ieuh ku tatangkalan. Saurna, curug ieu dinamian Orok. Margi, di dieu kantos aya kajantenan ngeunaan orok anu kapiceun. Nanging, etangan saukur dongeng. Simkuring gaduh harepan supados namina langkung nyurup kana kaendahana. Akses jalan ka curugna netek pisan. Kedah ngalangkungan seueurna tetean tangga. Hanjakal kulaleurna anu matak pika hariwangeun. Nanging, kaendahan di sabudeurna janten pangupah kacape. Saupamina akses jalan dilereskeun sareng fasilitas langkung dilengkepan, pasti seueur wisatawan anu wisata ka Curug Orok. Pasti tiasa ngaronjatkeun ekonomi kreatif. Saupamina patepatan teh teu dilereskeun, dipika hariwang bakal seueur korban lantaran jalan anu leueur sarta kirang kaurus. Sampurasun, simkuring Selina Dila Putri, Mojang Rumaja, nomor Patandang 27. Tepangkeun wasta pun Rapli Patihal Azhar, Jejaka Rumaja nomor Patandang 28. Simkuring siap tandang di Nararaga Pasanggiring Mojang Jajaka Kabupaten Garut tahun 2022.